Ya Allah ya Robbi anugerah anu luar biasa ti Gusti abdi dibere bisa ngimpi kapendak sareng Gusti khusus be abdi sareng Gusti teu bisa dicaritakeun ngan sakieu we pamenta teh abdi mangke lamun maot embung dicokot dicabut ku malakal maut abdi mah embung hayang langsung ku Gusti bae pohara teh mah pamenta pohara teh mah sakali deui Gusti abdi mah mun maot engke embung dicabut nyawa abdi ku malakal maut eta mah parentah Gusti tah mah tangan kanan Gusti tah mah wawakil Gusti abdi mah hayang dicabut teh langsung ku Gusti bae lah jol bae pertanyaan ka manehna emang kunaon make jeung hayang ku Gusti bae Gusti mah karunyaan jasa ka masyarakat Gusti mah karunyaan jasa ka jelema Gusti mah karunyaan jasa ka makhluk buktina kafir bae ge kafir nu teu iman dibere dahar bae ketika orang ningali sebuah pondok pesantren oh ieu mah modern pondok pesantren oh ieu mah salafi asup kana pikiran urang teu bisa dibobodo ieu mah jurusanana ka sorga aya ka neraka aya nu modern mah sok eta mah ka sorga mangga ka neraka mangga lamun nu ieu nu salafi khususon ila ruhi mah ieu khusus ya sorga ieu doh cek yeuna so amat salafi khusus ka sorga anu salafi bae sia nyebutkeun sok ka sorga can puguh atuh komo sia nu modern lamun urang neuleuh masjid kakarak celecep kana hate ieu lah bangunan paranti main gapleh ya tenrop kepikiran is lain lamun orang ningali sebuah bangunan geus ngajentul masjid lamun ningali peruntukanana asup ka dieu padahal mah material nama akur naon bedana polsek naon bedana balai desa naon bedana kantor jeung naon bedana masjid jeung material nama akur dibangun tina besi dibangun tina batu bata dibangun tina semen dibangun tina berbagai material-material akur tapi ketika geus kajentul jadi masjid berbeda horenganan lain deui cak pikiran urang aya naonan sieun masjid putus sambarangan nu mantak aya larangan-larangan hiji ka masjid mah teu meunang make sempak atuh itu di sampingan onam cilaka ujianana lamun aya anu ka masjid maka sempak haju awewe imam cilaka imam kemudian teu meunang pake ngobrolkeun dunia sebab geus mengarah ke akhirat jelema nu ngobrolkeun dunia di masjid eueuh hubunganna jeung masjid dikutuk ku Gusti Allah sebab wudi'a lil ibadah khususon wudi'a lis salat ialah masjid mantak cek Kangjeng Nabi khairul bilad masajiduha pang bagus-bagusna nagara eta adalah masjidna wa syarrul bilad aswaquha pang jore-jorena nagara pasarna kok bisa kos gitu? Sebab ari di masjid mah pinuh ku malaikat. Al malaikatu julasauhum malaikat eta batur diukna. Tapi lamun pasar batur diukna ieu adalah setan. Urang deka pasar berarti urang endek ngadeukeutan setan. Urang ka masjid berarti dek ngadeukeutan malaikat. Nu mantak jelema lamun ka masjid didelekeun ku malaikat diambean ku malaikat
diamban ku malaikat sengit amat ya budak coba cek malaikat ku aing diamban celina ye kaambe ku malaikat kaambe ieu masjid sebab innalil masajid autadan sayana masjid ngabogaan jelema-jelema anu kokoh ngabogaan jelema-jelema anu handle percis okos talancu percis okos paku mantak lamun urang nyaritakeun kalangan manusia geus jadi walina wali autad luhur wali teh wali autad sadunya ngan opat sebab arah opat kulon wetan kidul kaler nu nyekel arah opat wali autad teger di antara nu diangkat jadi wali autad Imam Syafi'i termasuk Imam Hambali nu mentek ngimpi nage Imam Syafi'i ngimpi pernah kapanggih jeung Allah Imam Ahmad bin Hambal pernah ngimpi kapanggih jeung Allah Imam Malik pernah ngimpi kapanggih jeung Allah. Coba tanyakeun ka urang dieu. Kiaina baheula ulah waka santrina kiaina. Komo bangsa calon lurah mah. Ima kiai bae tanya kiai asok ngimpi naon? Ulah omong sialah. Henteu mah kula mah hayang ngadenge we kiai sok ngimpi naon? Ngimpi hayang nyandung teu jadi aing. Ese ngimpi dah. Nementak Imam Ahmad mengimpi begitu ngimpi kapanggih jeung Gusti Allah hese nyaritakeunana ngan begitu hudang manehanana langsung tadarru ka Gusti ya Allah ya Rabbi anugerah anu luar biasa ti Gusti abdi dibere bisa ngimpi kapendak sareng Gusti khusus be abdi sareng Gusti teu bisa dicaritakeun ngan sakieu we pamenta teh abdi mangke lamun maot embung dicokot dicabut ku malakal maut abdi mah embung hayang langsung ku Gusti bae pohara teh mah pamenta pohara teh mah sakali deui Gusti abdi mah mun maot engke embung dicabut nyawa abdi ku malakal maut eta mah parentah Gusti tah mah tangan kanan Gusti tah mah wawakil Gusti abdi mah hayang dicabut teh langsung ku Gusti bae lah Jol bae pertanyaan ka manehna emang kunaon make jeung hayang ku Gusti bae Gusti mah karunyaan jasa ka masyarakat Gusti mah karunyaan jasa ka jelema Gusti mah karunyaan jasa ka makhluk buktina kafir bae ge kafir nu teu iman dibere dahar bae Yahudi dibere dahar Nasrani dibere dahar atuh komo jelema nu iman mah ilah ku karunyana Gusti ka makhluk kuayana sakitu Gusti abdi mah hayang dicabut teh langsung ku Gusti bae pasti ngeunaheun dicabut ku Gusti mah bejana ku malakal maut mah ngeri cenah tidinya ngadoa beres ngadoa langsung zikir mantap zikir perem sare barang sare ngimpi kapanggih jeung aki-aki kas kunaon dan mantak kula nyebut kitu carang aki-aki kasep carang atuh moal aya aki-aki coba kos kieu bae kan geus aki-aki kos kieu sakieu hampura bae saki ayana bae lamun aki-aki carang nu kasep komo nini moal aya nu geulis nini mah moal aya aki-aki ge neuleun nini ribedeun ribet aing meneuleus sia padahal sarua urang ge neuleunnya ribet ieu mah aki-aki kasep fihi simun hasanun di aki-aki ayat tanda nu bagus ngimpi kapanggih assalamualaikum cek aki-aki waalaikumsalam ditanya ku Imam Ahmad bin Hambal man anta saha anjeun teh ana malakul maut
kuring malaikat maut malaikat maut ieu oreganeun maksudna aya naon di silaturahmi mantap di silaturahmian ku malaikat maut ente ge insyaallah bakal kabehan ge lamun urang di silaturahmian ku malaikat ngeunaheun teu kudu nyuguhan sebab teu beuki dahar teu beuki nginum dibere awewe embungeun pannyana mah teu hayangeun kasur jatara sare indah lamun urang katatamuan ku malaikat coba katatamuan ku calon lurah kopi beak rokok beak sanajan ngana mere teu ikhlas kiai lamun dibere duit ku calon lurah calon bupati calon gubernur moal beres ibadahna moal husu kajeun kuku mah ge moal husu kok kiai cenah bisa nganyahokeun kos kitu iya pannyana sok diberean bae nyana bebeja ka kula bener cenah kiai teu husu atuh emang nyana mah teu diberean ge teu husu bae ieu balik gandeng ka ngimpi malakal maut ieu sumuhun aya naon kula diutus ku Gusti Allah titah nanya maksudna neuk nanyakeun kieu mun maot embung dicabut ku kula eta kula salah naon emang cek malakal maut mani embung dicabut ku kula salah naon emang kula mun dosa-dosa naon mun salah naon cek Imam bin Hambal Ahmad bin Hambal teu boga salah teu boga dosa ngan bejana lamun dicabut ku malakal maut menyeri ih cek yana atuh kumaha jelemana lamun jelemana bangsa pangkat rasul nanya heula jelema pangkat wali nanya heula jelema pangkat solihin nanya heula hayang kumaha ieu jeung lalaunan apa kenceng ditanya heula kuring datang teh bil qaumi birifki wa bil qaumi bil qutuh mun datang ka hiji kaum lalaunan hiji deui golo kencang ieu mah kumaha jelemana cek malakal maut lamun bangsa kiai nu sok magahan ngaji nu sok tahajud dilalaunkeun ku kula lalaunan abeh teu karasa det kebangun kadeuleun nyeri diasupkeun deui bangsa kiai mah geus kitu tah dek cabut abeh kadeuleun ngeunaheun ya kadeuleun ngeunaheun mata muncilak lelekeun nah katuhu kenca kenta katuhu kitu belah katuhu sorga cabut tret ngeunah wah bangsa calon lurah aye deka mana sih bangsa DPR mau dikiu-kiu wah parah lamun lurahna teu beres lamun lurahna beres mangan moal pati aya bae lurah nu beres ayo orang inget kadinya Inggris Masya Allah Karim nah cek malakal maut seperti gitu Imam Hambal ulah kaget oh gitunya langsung manehanana ceurik Imam Hambal ai kos kitu mah atuh kaula teh geus teu kudu ku Gusti ku anjeun bae ih atuh moal aya nu langsung ku Gusti tetep ku kaula bae nu mantak kula diutus ke ku Gusti Allah besi ente keukeuh hayang ku Allah bae mal bisa tetep ku kula bae ieu mah deuk nanya bae ka ente hayang kos kumaha engke maot eta hayang kumaha hayang keur sujud hayang keur nangkarak apa keur sila apa deuk kumaha lalaunan jasa apa rada kenceng pokona mah ti kuari bae geureuh ka kula Masyaallah eta ngimpi kuat ka kos kitu urang mah pan ngimpi teh kapanggih teh jeung aduh hese nyaritakeunana Deres lain ngimpi ragak mengimpi ragak. Ngimpi ragak di tanggal kayu blek dihandap aya maung deui.
Masya Allah atuh lumpat pan urang ya aya mau ragag tinggal ragag ya Allah ya Rabbi nyelap kagang aduh kebelah dinya urang ngap-ngapan alhamdulillah hayang ki aya sumur ki ngompol urang ngimpi kos kitu ya Allah ya Rabbi. Nah silih peluk Imam Hambal teh jeung malakal maut sanggeus silih peluk nararangis sanggeus nararangis sudah alhamdulillah cek Imam Hambal berarti kula geus wauh jeung malakal maut nu bakal datang teh model kos kitu bentukna mejeunna meunang saminggu Imam Ahmad bin Hambal langsung tadarrudi ka Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti hayang kapendak deui jeung malakal maut aya obrolkeuneun ambo eta hayang kapanggih jeung malakal maut mun kuari mah meureun ku kiai di SMS na malakal maut nomor sabaraha Mang Haji malakal maut geus jaon can Mang Haji nomorna nya atuh geus jaon mah SMS bae abeh tereh sok jasa nyaho segala naon mun kitu ka jahe malakal maut langsung dipsuhunkeun ka Gusti supaya datang akhirna hadir assalamualaikum waalaikumsalam oh malakal mautnya sumuhun naon kula mandek nanya bae ieu mah permasalahan jaga di akhirat sugan nyaho riwayat-riwayat jeung dongeng-dongeng nu bakal boga kakawasaan boga daulah jaga di akhirat teh saha cek malakal maut lamun hayang nyaho nu bakal boga daulah godan jaga di yaumul kiamah anu pinuh suduruhum hatena manusia bil Quran nomor kaula nomor kadua bil ikhwanus sholihin ku dulur-dulur nu saroleh nomor katiluna dipinuhan hatena ieu dedeuketan jeung Gusti Allah lamun kapanggih jeung jelema nu dadana pinuh ku Al-Qur'anul Karim babaturana jeung jelema-jelema nu saroleh tur manehanana himmatuhum himmahna selalu hayang deukeut jeung Gusti Allah eta ulah diengkekeun cak malakal maut ieu mah anfiqu amwalakum ilaihim bi annahum godan daulatan bikeun geura harta bikeun harta ka jelema nu model kos kitu nyana deuk ngabangun majlis nyana deuk ngabangun pondok nyana deuk ngabangun masjid sok bantuan mun aya jelema model kos kitu lantaran jaga di akhiratnya ada bakal boga kakawasaan